Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda di mana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana. Tiasa ditepang dangukeun di sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita nu katunda mitra dina juduning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Padaran kang teu kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore. Nyatana ka Nyi Sawitri anu mana harita nuju uwih saatosna ningali sepak bola. Eta hanca teh kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung pawosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Punten Nyai, saha salira teh? Tiasa upami akang hoyong kenalan? Ceuk eta lalaki ngajak ngomong ka Nyi Sawitri. Ngadengi kitu Nyi Sawitri ngareret. Akang teh naros ka abdi? Tanya Nyi Sawitri bari neuteup. Diteuteup kuno geulis puguh bae eta lalaki hatena nepi kadeg-degan. Lantaran sorot panona mampuh ngaruntageun jajantung. Sumuhun naros kasalira, tiasa kitu upami akang kenalan? Jawab eta lalaki malikan deui tumanya. Nya mangga hoyong kenalan mah. Da teu kabotan abdi mah. Walon Nyi Sawitri bari imut manis, seblak atuh eta lalaki teh nyeblak hatena. Nya nuhun pami kitu mah, mangga ngenalkeun akang mah pun Ajat. Ceuk eta lalaki ngaku ngaran Ajat. Oh, salira teh Kang Ajat. Sumuhun pami salira saha atuh? Abdi mah Sawitri. Oh, sae jenenganna teh. Payus pisan sareng jalmi anu geulis. Punten pami salira parantos gaduh caroge. Lalaki anu ngaran Ajat tumanya deui lantaran manehna hayang nyaho. Parantos. Oh, mama manawi teh teu acan. Walon Ajat hatena ngarasahan jelu lantaran jelas eta awewe geus boga salaki. Beu rajeun panggih jeung awewe geulis hanjakal manehna geuning geus boga salaki. Lamun acan moal diengkekeun rek langsung dikawin. Ceuk lalaki anu ngaran Ajat ngagerentes dina sajroning hatena. Wangsul ka mana, Kang? Ka babakan Nyai. Oh, akang teh urang babakan. Laras, pami Nyai kawit di mana atuh? Tanya Ajat hayang nyaho ka Nyi Sawitri naha urang mana sabenerna. Nya abdi mah ti dieu we urang lembur Cibubuay. Ceuk Nyi Sawitri. Sabot keur gunem catur cileungkeung ti tukang aya nu ngomong. Jat. Tong hayo diajak ngobrol euy, geus boga salaki. Ceuk si Coet anu aya tukangeun leumpangna bareng jeung si Edoy. Sedengkeun si Ojay jauh di tukang lantaran leumpangna salse bareng jeung anu sejena. Nyakeun bae atuh ngajak ngobrol mah da teu nanaon euy. Walon si Ajat bari ngalieu ka tukang. Nya memang teu nanaon, tapi kade bisi matak jadi masalah. Masalah naon kitu? Masalah nang ke maneh bisi bogoh. Lain engke bisi bogoh puguh ayeuna oge geus bogoh. Walon Ajat bari seuri
Ngadengi kitu Nyi Sawitri ngareret bari imut. Apunten Nyai nya, heureuy akang mah. Teu sawios Kang. Aya mangga abdi ti payunnya Kang. Ceuk Nyi Sawitri leumpangna gagancangan. Mangga Nyai, mangga. Walon Ajat bari melong ka Nyi Sawitri anu keur ngagedig leumpang rurusuhan. Geus lah. Tong dipolototan wae pamajikan batur. Hanjakal pamajikan batur euy. Lamun lagas kene mah geus moal diengke-engke rek dikawin ku kuring teh. Halah, samemeh urang babakan oge dewek heula atuh euy. Apaan si laing mah boga pamajikan coet. Di heula mah. Tapi da ayeuna mah geus henteu. Nah, ka mana pamajikan anu teh heula atuh? Pamajikan si coet balik ka imah kolotna euy. Walon si Edoy milu nimbrung. Oh, jadi maneh teh dudanya. Eta kitu. Ya lamun kitu mah sarua jeung kuring atuh. Walon Ajat barinya kakak seuri. Tiluana ngobrol silih tempas da puguh geus wau. Ari Nyi Sawitri teh pamajikan saha euy? Pamajikan Juragan Sarkum Badar Hayam jeung Domba. Anu ayeuna mah geus jadi jalma pangbeungharna di lembur ieu mah. Oh, kitu. Lain ngeunahnya anu ngaran Sarkum. Geus mah jadi jelema beunghar. Katambah deui boga pamajikan anu geulis herang mencrang kitu. Asa kumaha nya? Asa kumaha naon? Tanya si Edoy bari melong ka Ajat. Asa kumaha rasana kitu? Nya rasana mah kitu wae atuh amis, haseum, asin. Walon si Edoy barinya kakak seuri. Geus tar nepi. Hayu Jat rek nyimpang heula ka imah moal. Tanya si Coet bari ngareret ka Ajat. Moal geus burit. Engke deui we lah ari salse. Dan naon ari kitu mah. Hayu atuh nya. Pekatu. Nya geus kitu mah teu ngaromong deui mitra. Ari si Edoy jeung si Coet terus marengkol ka belah katuhu sedengkeun Ajat tuluy lempeng. Rek balik ka lemburna samalah harita ngabring jeung baturna nu sejen. Mangsa alam geus maju kaburit. Sora tongeret reang di sarada patembalan. Kitu deui sora manuk kadenge ricit tina pucuk awi anu katempo dauna pating arulang katebak ku angin. Urang kocapkeun deui Nyi Sawitri mitra. Anu tadi teh keur ngagedig leumpang ngabring jeung anu loba. Sajroning leumpang teu saeutik lalaki ngora, lalaki kolot loba anu merhatikeun ka manehna. Komo deui pikeun para pamuda anu kasebut bujangan keneh harita katempo loba anu pasang aksi. Lantaran hayang kataksir. Terus pating sarwit ka Nyi Sawitri. Ngadengi kitu nya puguh we atuh Nyi Sawitri bunga hatena. Lantaran ka manehna loba para jajaka anu mikaresep. Terus umat imut panona anu cureuleuk rurat reret ka sisi kagigir. Gancangna carita, Nyi Sawitri geus nepi ka imahna. Gok amprok jeung mitohana kitu deui Titin anu harita keur kakandungan aya di dinya. Di mana Nyai? Ongko cenah tadi rek ka imah Titin. Tanya Maanah bari neuteub ka minantuna. Pangsul ti lapang mak. Tos nonton pertandingan bola. Nya satadina mah laras abdi teh bade ka Titin. Mung di jalan ningali batur anu ngaleut rek narongton bola. Nya abdi teh janten kabengbat teras we ka ditu. Saha nu kengeng ceuk? Lemur urang teh nepi urang babakan. Lemur urang anu meunang mah tapi ngan selisihna beda hiji. Lemur urang 3 angkana, urang babakan 2. Oh nya syukur atuh lemur urang kengeng deui. Ari euceut tadi pendak sareng Kang Ojay. Tanya Titin nanyakeun anu jadi salakina. Henteu ari pendak mah. Ngan euceut ningali lamun Jang Ojay keur main bola jeung baturna tadi teh. Ari ayeuna tos wangsul kitu. Nya duka teuing ari euceut mah da balik teh heula, tapi sigana mah geus balik lantaran sararia oge geus bubar tadi teh Tin. Oh nya meureun Kang Ojay oge pasti balik. Mah ayeuna abdi bade wangsul pilih sonten teuing. Ceuk Titin amitan ka indungna. Nya jika ditu gura balik Nyai. Bisi kaburu burit pamali. Komo deui keur gede beuteung mah ulah ngulampreng wanci sareupna.
Jeung deui kade ulah poho omat lamun rek sare kudu babacaan. Naon we sabisa-bisa. Walon ma anah mere papatah kanu jadi anakna. Mangga mak. Cek, hayu atunya abdi bade wangsul. Nya sok atuh karitutin. Perlu dijajabkeun teu ku cek. Walon Nyi Sawitri bari neuteub seukeut kana beuteung Titin anu keur bureuyeung. Teu kedace da caang keneh. Jawab Titin jung nangtung tina diukna koloyong lempang murukana pantos sarta dituturkeun kumaha nepi kana teras. Baranggok kana teras torojol si Ojay. Tah geuning jang Ojay, syukur hidup ka dieu rek mapagon meureunnya. Tanya ma anah bari neuteub ka minantuna. Sumuhun ma abdi teh bade mapageun pun bojo. Margi nembe waktos abdi wangsul karo rompok teu aya. Nya teras di teang ka bumi si Uwa. Ari pek teh sami teu aya di ditu oge. Salajeng nagu abdi enggal di bujeng we ka dieu margi melang. Komo deui nuju bureuyeung kieu mah. Walon si Ojay bari neuteub ka bojona. Nuhun jang Ojay hidup geus mika melang ka anak emak. Nya tos sakedahna atuh ma, apan Titin teh bojo abdi. Kade omat kudunya ka pamajikannya. Mak, mangga tuh permiosnya bade wangsul bilih sonten teuing. Berhala tuh kade itu. Ma abdi permios. Nyai kade ulah poho kana papatah mak. Ceuk ma anah. Geus kitu Titin jeung si Ojay terus ngaleos rek balik ka imahna. Ari ma anah terus ngoreleng ka pipir kebat ka tukang rek meutingkeun hayam. Sababuan ciharita teh geus beuki burit moal lila deui oge baris datang mangsana salat magrib. Rengse meutingkeun hayam. Ma anah kebat indit ka pancuran rek abdas. Sedengkeun Nyi Sawitri anu aya di imah gancang nyeungeut lampu cempor lantaran bisi kaburu poek. Geus kitu gebrug nutup-nutupkeun jandela. Sabab bisi reungit asup ka wantu imahna deukeut kebon. Jadi lamun datang mangsana peuting, reungit teh sok loba barang ngeong nyentetan matak jengkel. Kocapkeun mangsa alam peutingna mitra. Harita Nyi Sawitri keur diuk sorangan di ruangan hareup nungguan salakina, anu wayah kitu teh can aya keneh mulang. Nyi Sawitri estuning tegenah cicing alatan dilating nungguan. Jung nangtung gek tiuk geus kitu koloyong leumpang ngadeuketan kana kaca. Gap kana hordeng tuluy atuh disingraikeun breh katempo kayaan di teras imah caang lantaran aya lantera anu ngagantung. Nah kamana ari Kang Sarkum? Wayah kieu meuni can mulang. Ceuk Nyi Sawitri bari melong kaburuan. Geus kitu hordeng geuwat ditutupkeun deui gek diuk dina kursi panjang. Terus ngalamun sorangan. Keur kitu ras inget deui ka saurang lalaki anu tadi nanya ka manehna. Kang Ajat. Lalaki anu tadi teh ngaranna Kang Ajat. Lamun disidikeun kana rupana teh telak kasep manehna teh. Jeung deui umurna ngora keneh. Jauh jeung Kang Sarkum. Sigana mah tanagana oge bedas keneh. Ceuk Nyi Sawitri ngagerendeng ngomong sorangan. Teu pupuguh ngadon ras inget ka Ajat saurang lalaki anu tadi amprok basa balik lalajo pertandingan bola. Nya kasep Kang Ajat teh. Tapi di mananya imana? Apan manehna teh urang lembur babakan. Geus pasti imana oge aya di dinya. Nah kunaon ieu hate beut jadi inget ka Kang Ajat. Nyi Sawitri noroweco ngomong sorangan. Tapi kitu oge lalaunan mitra sabab bisi kadenge kumaha anah metohana. Sok padahal wayah kitu mah anah geus sare tibra. Jung Nyi Sawitri nangtung sup ka jero kamar. Serog kahareupeun kaca lomari. Breh katempo rupa jeung tangtungan anu geulis, alus alur hade tangtung tuweuh kurangna. Teteh larame ari ulin keluar mah. Sok sanajan di lemur oge jadi aing teu bosen teuing. Komo deui tadi mah loba lalaki anu merhatikeun. Geus pasti baranehna teh raresepeun kawasna naksir ka aing. Samalah katingali loba anu kasep lain Kang Ajat tungkul. Serengeh Nyi Sawitri seuri bari neuteub kana kaca. Bareng jeung kitu gerung di luar kadenge aya sora mobil asup ka pakarangan. Tah kawasna mah Kang Sarkum kakara balik. Nyi Sawitri gura-giru kaluar ti kamar kebat muruk kana panto hareup. Geus kitu brai muka panto breh katempo salakina Sarkum kakara turun tina mobil.
Kang Sarkum, nah wayah kieu meuni nembe wangsul Kang. Puguh akang teh kuriweuh nyai. Samalah urusan oge can beres sarta poe isuk akang oge rek indit deui. Walon Sarkum bari neuteup ka bojona nu keur ngajanteng dina teras. Hayu atuh Kang enggal kalebat. Ge akang rek kunci heula mobil. Walon Sarkum gebrug nutupkeun panto mobil sakalian dikunci. Sanggeus kitu tuluy unggah kana teras. Geuwat ku Nyi Sawitri ditungtun leungeunna dibawa asup ka jero imah. Gebrug panto dipeundeutkeun sakalian ditulakan. Geek Sarkum diuk dina kursi. Antos sakedap Kang abdi bade ngabantun cai. Sarkum ukur unggeuk ari Nyi Sawitri tuluy ngaleos ka dapur. Teu lila antarana geus balik deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai ente haneut sagelas jeung lalauhna. Sok ditunda di luhur meja hareupeun salakina. Kang, capek akang teh. Ceuk Nyi Sawitri bari neuteup. Aduh, puguh akang teh capek pisan nyai. Ieu cangkeng meuni nyeri. Mangga ngaleut heula atuh Kang. Ceuk Nyi Sawitri bari ngasongkeun gelas. Nuhun nyai. Walon Sarkum gap nampanan gelas regot-regot nginum. Cai sagelas teu lila geus beak sok ditunda deui. Jung Sarkum nangtung. Nyai akang rek kapancuran nya. Hayang mandi yeuh teu kuat awak asa carepal. Mangga Kang, aya pilih engke bade tuang, mangga datos sayagi. Ah, moal nyai akang mah moal dahar. Da enggeus tadi di jalan jeung si Uyeh. Rengse mandi akang hayang tuluy sare tunduh ieu teh. Walon Sarkum tuluy ngaleos ka tukang rek kapancuran. Ari Nyi Sawitri nungguan. Sanggeus sawatara waktu Sarkum geus balik deui ka imah. Sup ka kamar gancang disalin baju kuno bersih. Geus kitu goledag ngedeng dina pangsarean. Bareng jeung kitu torojol Nyi Sawitri nyampeurkeun goledag ngedeng gigireun. Nyai, isukan akang rek indit subuh keneh. Bisi kapulesan geuingkeun nya. Mangga Kang. Walon bojona geus kitu reup Sarkum peureum. Kang Sarkum. Ceuk Nyi Sawitri leungeunna ngaragamang kana dada Sarkum tuluy diusapan. Aya naon nyai? Tanya Sarkum bari peureum da puguh capek jeung tunduh. Kang, abdi sono ka akang. Sapoe jeput urang teh teu sasarengan. Ceuk Nyi Sawitri ngomongna lalaunan leungeunna susur sasar kana awak salakina. Ah, ulah ayeuna nyai. Lantaran ayeuna mah akang keur capek. Walon Sarkum terus malik kana tembok awakna nonggongan. Ningali salakina kalah nonggongan puguh bae hatena meuni medenghel. Lantaran salakina teu ngarti kana kahayangna. Teu kungsi lila kadenge Sarkum kerek nya puguh ambak. Boga salaki rek diajak sosonoan beut kalasare. Nah teu ngarti kitu kana kahayang aing atawa kumaha. Nyi Sawitri kukulutus bari melong kana tonggong Sarkum. Korejat cengkat gek tiuk luhur kasur ngajentul bari nangkep tuur. Sapoe jeput aing ditinggalkeun. Balik ka imah kalasare meuni kawas anu teu hayang malirek kanu jadi pamajikan. Nyi Sawitri ngomong sorangan lalaunan ngupat ka salakina nu geus sare tibra. Teu lila goledag deui manehna ngedeng reupeurem tapi teu bisa reup sare. Pikiran kalah ngalayang, rusras inget kaditu kadieu samalaras inget deui ka Ajat. Keun sia isuk atawa pageto mah diteangan ku aing Kang Ajat teh. Ceuk Nyi Sawitri bari gulang-guling kaditu kadieu. Blak nang karak, bluk nang kuban tegenah cicing. Beungeut Ajat terus bae kokolebatan dina kongkolak mata kawas anu ngalelewaan. Tapi akhirna mareup sare tibra. Kasugri kaum dangu urang kocapkeun poe isukna. Subuh kene Sarkum geus nyaring deui samalah harita geus sagedangdan lantaran poe eta rek indit deui ka dayeuh. Ari sabab urusan anu kamari acan rengse.
Sanggeus sagala rupana tarapti sarata geus amitan ka indung jeung bojona. Sarkum indit dibarengan deui ku si Uyeh. Poe harita Nyi Sawitri sorangan deui eueuh batur ngobrol. Dari ngobrol jeung mituhana mamanehna ngarasa bosen lantaran anu dicaritakeun ngan ukur eta deui taya anu lian. Puguh bae atuh Nyi Sawitri karesel paromana kurang berag lantaran keheul ka salakina. Gancangna carita urang kocapkeun peutingna teu jauh ti peuting kamari. Nyi Sawitri ngalalengkur nungguan salakina anu can aya balik. Nya puguh bae hatina keheul meuni medeng heul ngagunduk dina jero dada. Nya kira wanci sareureuk kolot. Sarkum sare deui cara peuting kamari. Nya kira wanci sareureuk kolot. Sarkum kakaramulang. Barang jol ngobrol heula sakedeung tapi saterusna sarkum tuluy sare deui cara peuting kamari. Samalah kituna teh noron nepi ka 4 poe sarkum teu weleh balik peuting. Sadatangna ka imah terus mandi, sanggeus mandi sarkum langsung sare. Nyi Sawitri ngajentul diuk sorangan bari melong ka salakina. Renghap narik napas panjang. Mangsa alam harita teh beuki peuting hawa karasa tiis nyecep kana awak. Di pipireun imah kadenge sora jangkrik gaang jeung cari cangkas reang di sarada patembalan jeung baturna. Ari ti jauhna kadenge sora kokol di tarakolan. Kawasna anu ngaronda geus mimiti ngalidar ngurilingar lembur. Kang Sarkum kumaha ieu teh datang ka imah sare deui. Datang ka imah sare deui estuning teu malire pisan ka pamajikan. Nah akang teu surti. Apan abdi teh sono ka akang. Jeung deui nah teu inget kana kawajiban. Salaku salaki anu kudu merenap ka lahir jeung batin. Nyi Sawitri ngagerendeng ngomong ditujukeun ka salakina anu harita teh geus sare tibra. Da puguh Sarkum cape jeung tunduh. Kudu kumaha ari aing? Rek sare teureup. Aya ngobrol jeung salaki kalageus tibra. Lamun kaya kieu wae mah estuning matak bararosen. Ceuk Nyi Sawitri jung nangtung tuluy lelempangan di jero kamar. Kawas anu teu hideung samalah kituna teh bari jeung kukulutus ka Sarkum. Koloyong muru kana panto tuluy kaluar ti kamar. Gek diuk di patengahan bari nungguan pitunuheun. Tapi sanggeus ditungguan salila-lila. Pitunduheun teu datang wae. Nya antukna jung atuh nangtung terus lempang muru kana panto hareup. Kolotrak reket berai panto dibuka. Nyi Sawitri kaluar ti imah gebruk panto ditutupkeun deui lalaunan. Daripada bararosen jeung kareuheul, mending urang lelempangan. Itung-itung niiskeun pikir ngarata ambek ka Kang Sarkum. Jerut Nyi Sawitri turun kaburuan gandeang lempang bangun anu salse pisan. Teu lila geus kaluar ti pakarangan tuluy lempang mapai jalan desa sosoranganan. Sok padahal harita teh wanci geus liwat di tengah peuting. Awak karasa tiis menenyecep kana awak. Sapanjang jalan anu harita diliwatan estuning sepi jempling rehe simpe. Taya sora jalma anu batuk-batuk acan. Lantaran sakumna urang lembur geus sarare tibra. Nyi Sawitri tuluy bae lempang bangun anu taya kasieun bari ngadedengekeun sora jangkrik, gaang jeung cari cangkas anu reang di sarada patembalan. Kocapkeun kayaan di gardu ronda. Harita teh aya 3 urang jalma nu keur dariuk bari mulan maneh ku sarung. Kawan tu karasa tiris meuni nyelecep asa tembus kana tulang. Teu rek kitu kumaha tu mitra.
Lantaran tempatna deket ka pagunungan, katambah deui harita teh geus maju ka usum halodo. Jadi hawa teh karasana tambah tiris bae. Ronda anu tilu nepi ka murungkut lamun teu inget kana kawajiban mageus tangtu mata koream. Hayang nama sarare di imah bari ngarengkol disimbut kandal. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.